Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang ti Yayasan Aing Tangerang waya ngalaksanakeun kegiatan penggalangan dana peduli korban banjir bandang anu terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang jeung Provinsi Banten jeung sekitarna. Ayo urang rame-rame ramekeun, urang bantu dulur urang anu di daerah Tangerang, di daerah Lebak, supaya manehna bisa semangat deui yang aktivitas poe. Harapan urang sadaya kabehan di dieu Aing Tangerang, warga Tangerang sekitarna jeung Lebak Banten lebih semangat deui, sing sabar jeung ulah oyag dina kahirupan, karena eta pasti aya eureuna. Mun sakitu terus deui lebih si aya rek kudu rek nyumbang ka Yayasan Aing Tangerang bisa ngahubungi ieu di hadapan urangnya. Mun sakitu ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ulah oyag. Semangat donasi Banten Peduli.